Sampurasun. Rampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ampun paralun kahyang rumuhun mengawang kusa bedur awun nyatana Gusti maaf. Ampura anu disejak kahyang basara mengaglarkan makhluk sadaya nyatana Gusti Muhammad. Ieu mapam kawin cai Sanusantara Cina ke ting 24 Februari 2018 atanapi 18 Jumade akhir 1443. Cai kunaon bet kudu kawin cai nya urang kudu nyaah ka batur satu nyaah ka batur sadakur nyaah ka batur sadakur nyaah ka batur salemur lemur urang teh nya Ibu Pertiwi Nusantara Negara Kesatuan Republik kawin cai hiji cara nyaah ka batur sasumur naon cai paparin ti Gusti nu masuk atuh panggihkeun deui cai anu suci sangkan ieu bisa nganterkeun cai nu nyeliara dina waroga jasa bisa nganterkeun deui kana kasucian Gusti. Tah dina adat paripolah kabuyutan karena itu disebut warga kabuyutan masyarakat adat aya hiji cara ya, di mana cai dicanak di tiap-tiap ketempatan dan nya kele naon kele awi saruas awi dua ruas awi tilu ruas ya eta geus jadi kebiasaan karuhun dina nyanak cai kanggo kepentingan pulang beut atau nabi kepentingan kele kunaon cenah ayeuna kele teh dipapaes kele kudu kedah nganggo awi hideung ya awi kuninga kurang sadayana awi teh nya silip asa wiwitan insu awi asa maasa kamanusaan kunaon cenah awi teh kudu awi hideung ya. Sangkan hideung ka Gusti ya hideung ka Gusti ya geus teu kudu diparentah ya kumaha ngarawatan cai kumaha ngarawatan leuweung kumaha ngarawatan irung-irung cai kumaha ngarawatan seke ngarawatan cai nyusu ngarawatan tusukan walungan wahangan ya geus teu kudu diparentah lamun eta manusia geus hideung ka Gustina natarna kudu hideung tah ieu silokana nya ku awi hideung da awi hideung ieu lain dicet diraha Gusti ngecet awi jadi hideung ya kan gitu geus nyata yen Gusti geus nuduhkeun nah, aya menjadi nyata menjadi bukti ya yen sing saha wae anu hideung ka Gustina berarti apa karena asa wiwitan hideung. Nah, ayeuna cenah diwengku ku warna ieu beureum koneng bodas hideung ya naon beureumna beureum ngalambangkeun amarah koneng ngalambangkeun lawama ya bodas ngalambangkeun sawiya hideung ngalambangkeun mutmainnah nah cenah teh hideung di luhur
nya hideungna dihanap manusia anu bisa ngadalikeun amarah lawamah sawiya mutmainnah nya manusia anu geus hideung ka Gusti tak naon Lurah Semar Badranaya ya Lurah Semar Badranaya ya jadi Semar ngagaduhan putra sebenarnya opat ya ngagaduhan putra opat ya nya si Cepot si Dawala si Gareng si Camongprong ya hideung kabeh ya si Camongprong mah hideung melos ya tah eta anu teu pernah dibijiekeun kunaon nu dibijiekeun teh ngan si Cepot si Dawala si Gareng ya sakedahna anak Semar teh dibijiekeun eta ku Kidalang opatan ya lamun ayeuna papaseaan amarah naon anu deuk ngageder wae parebut dunya ya parebut dunya parebut ya kajen bijil hawa angin ya lain hawa nu ngahiliwir tapi hawa panas ya cai cenah lain cai tiis nu datang kalah cai nu ngagola lantaran naon nu ngageburkeunana ya nu dibijikeunna ngan pilu ya Cepot Dawala Gareng ada si Camongprong teu pernah dibijikeun tah ayeuna dina kawin cai atuh kudu dibijikeun ya mun bisa mangke kawin cai teh ya lamun ieu kaayaan hayang repeh-rapih nya anak Semar teh kudu dibijiekeun opatanana ya bijiekeun opatanana sedangkan anu mutmainnahna aya dina parentah Gustina ya ayyuhan nafsul mutmainnah teu aya parentah Gusti ya ayyuhan nafsul amarah teu aya parentah Gusti ya ayyuhan nafsul lawamah teu aya parentah Gusti ya ayyuhan nafsul sawiyah nu aya nu digero ku Gusti ya ayyuhan nafsul mutmainnah ya nya jelema anu hideung ka Gusti mah nu digero mah nu mutmainnah ya nah nu mutmainnah nu apa mutmainnah teh balik deui nu apa ka 14 manusia suci rek pangecai jeung anu suci kumaha teh apa ka 14 manusia suci arti teu ya artos teu Artos ba. nah eta cai nah kawin cai teh nya intina mieling deui ya urang asa cai ti Gusti Nu Maha Suci cai nu hiji ti Nu Maha Tunggal ya atuh kudu teangan deui sangkan dina waruga jasad nu nyawihara teh nya bisa nganterkeun saha cenah cai nu kahuripan nya anu disebat urip Gusti waras abdi nya geus dibere cai urip tapi teu waras wae ya berarti teu panggih jeung urip Gusti nya cai teh ngahiji barokah urip Gusti na barokah saha anu jadi barokahna ya saha anu jadi barokahna teh Kangjeng Nabi teh barokah Kangjeng Nabi Muhammad nya putri Rasul Sayyidah Fatimah Az-Zahra gumelarna ping 20 Jumadil akhir ya nya kawin teh mapag
nya gumelarna pangbagia gumelarna Putri Rasul nya nu disebat urang Ibu Pertiwi. Ai Putri Rasul kenging gelaranana nya panghuluna ya sadaya wanita sadaya awewe nya sadaya ibu ya sadaya alam alam roh ya alam roh ya alam mana alam rahim alam dunia alam kubur alam akhirat tah genep alam eta kurang yang sakali deui kana saya anu bersih negara kesatuan Republik Indonesia ieu hayang ngahiji deui atuh kudu apal heula kana cai anu bisa ngahiji cai paparan ti yen urang asa cai di dieu taneuh di dieu saripati bumi di dieu nya atuh urang kedah dicinta kedah ngarawatan mengukuh deui ngajagaan ieu tersebut. Tah, eta cai di calana cenah ku kelek tadi teh ari kelek teh ya di bawana di kelek. Nya, ubah kelek. Ya. Ubah di kelek. Tah, kelek kelek. Oh, itu di bawah. Ya. Ya, kelek. Ya, sebat kelek. Ya, mawa cai nanti kelek. Ya. Nah, tadi disebut. Tah eta dibukti yen warga kabuyutan ya mekukuh ayeuna rek kawin dari Nusantara teh nya hoyong deui ngagro ka sadaya dulu Nusantara pikeun eling deui ka Ibu Pertiwi. Ya. Mata caturaga bangsa ieu urang kudu dijaga. Ya. Ya. Ya, kudu dijaga caturaga urang. Naon kudu dijaga? Ya. Kahiji ya karuhun orang geus mupakat Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ya Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik. Pancasila teh simbolna mastaka. Ya naon urang kudu ingatkan sila anu 5 tetap 5 papagon di kabupaten 5 ya lihom 1 balik ya lihom tah konsina eta ya ayeuna Undang-Undang Dasar 45 undang-undang anu didamel ku para pendiri bangsa ieu ya pikeun naon pikeun dasar ngatur laku nata negara ngahayeup daya moal negara nya Undang-Undang Dasar 45 teh badan jeung leungeun sukuna sampeana nya Bhinneka Tunggal Ika nya mata ngarangeum cenah tadina lambang Garuda manuk Garuda ngarangeum suku ngarangeum Bhinneka Tunggal Ika beda suku beda adat jeung paripolah tapi ngahiji ya itu ningali koneng beureum koneng bodas itu ngahiji naon nya ngajadi paripolah ngukuhkeun deui nguatkeun deui mageran deui nya ngabentengan deui negara kesatuan Republik Indonesia
Ya. Tak cai buruk gerak pangikeun. Ini geus wanci. Wanci poe Ahad ya. Ya. Ping 24 Februari. Ya, dulur-dulur. Ya. Nusantara. Ya. Di mana we ayana, ayo urang payak-payak dengan ulah pagirang-girang tang. Kacai jadi salawi, sangkan orang bisa nangis. Kadarat jadi salogap, sangkan jadi tangkap. Urang kudu ngawariskeun ka generasi nu bakal datang, yen urang teu pernah papaseaan. Alatan naon papaseana? Alatan beda agama, beda ageman, beda keyakinan, beda paningali. Ya. Tong papaseaan ngawariskeun ka generasi nu bakal datang. Generasi nu bakal datang kudu leuwih hade libatan ayeuna. Jadi lamun ayeuna urang kawin cai ya monang ya pupuhuna nagara mahkotana nagara geus ngajadi kewajiban kawiwitan menang. Eta mustika negara kudu apa yen ya anjeunna salaku anu ngahlius dari Tuhan kumaha carana ngahijikeun warga bangsa da bangsa urang baheula nya bangsa maritim. Bangsa Sunda anu awuhanana ti Suriname, Madagaskar, India, Tiongkok, dugi ka Amerika Serikat. Eta bangsa anu geus nakluk kencai nu bisa nya ngadarikeun ka nagarana nagara kapuloan. Lain tingali dina Kancogoo nya dua naga nya hiji naga di wetan di Kulon bisa ngahijikeun eta dua naga ya di wetan jeung di Kulon ya timur jeung barat. Atuh urang kudu bisa, berarti urang bisa ngalih matak dina naga nya sadayana naga yang hareup kana Cangkok Wijaya Kusuma ya Cangkok Wijaya Kusuma naon cangkokkeun nya kasucian dina adi sanubari sangkan urang hirup di negara aya dina sadaya. Cak sampai